A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beda-beda bahasa kan, beda-beda bahasa. Mah menyai ka, wih kebo kerjima apa budak sopan amat. Cecak di Bandung kudu aya tahap-tahapanna, itu mah lakian atau ngajalangan. Tah, itu lemen hewan. Cuma ieu ka jelema udah kelakian. Teu bagus, eta mah jangan hewan kos itu. Kos kotok jeung taina, urang mah salah bae eta. Urang mah eta tai hayam susut, masyaallah. Giliran bae ditanya, Aisyah naon? Jeung daging kotok. Dibalik ya budak. Ai ka taina tai hayam. Ai dagingnya daging kotok. Dasar orang pondok bolon. Teu nyaho. Adab-adaban. Bade ka mana? Wangsul ti bade ka itu. Mulih ti mana? Wangsul ti pasar. Beda teh. Sudah bagus itu hararese teh kitu. Para hadirin sadaya pribados. Kapapancenan pribados. Ulah make SIM pribados. Eta di urang mah jadi ngadengekeun aing mah pegol ngadengeun. SIM pribados kawakilan aing make pribados ulah make SIM. Aing make SIM mah kadana SIM abdi, SIM kuring kapapancenan SIM abdi, kapapancenan kalau make SIM abdi, SIM kuring. Heg, aing pribados ulah SIM pribados bodem gua insya. Geus bae SIM aing di dieu nangtung ye kawakilan. Sedep kadangnya darah ria ulah garandengnya teh Sunda teh Sunda ulah lalamora ba antara jawaban pertanyaan yang jawab berbeda ya Allah ya Rabb. Rama nuju naon kaditu ulah pun Rama pun teh ka urang imba urang pun Rama nuju naon berarti bapak aing keur naon. Eta kan lu ditanya bingung. Ai pun teh ka urang. Biasa ieu pun anak. Ulah pun putra, sopan amat ka anak. Ieu saya ieu pun putra, pun anak tah. Jadi ka anak mah ulah sopan urang tah. Lamun ti ditu mah teu batur. Deui ieu putra. Oh muhun ieu pun anak. Kan hese teh Sunda. Belajar sejak aing. Ye parang sana. Mayar dong, cuma yang gratis bae. Teh batur nanya, Kiai, iya putra, bener tananya. Oh muhun, iya pun anak. Gitu kuduna, ulah kieu, oh muhun, iya pun putra. Si Kiai sopan amat ke anak. Anak betul kudu sopanan. Sabaraha, deuk sabaraha gaduh putra Kiai. Bener tanu ngajawab teh. Itu tinu ieu mah aya 10. Emang aya deui nu sanes. Pameget sabaraha? Nu pameget teh sabaraha Kiai? Bener tah nanya tah. Oh, lalaki aya 4 atau 3. Lalaki tah urang mah tah. Beda itu mah nanya. Dupi pameget teh sabaraha? Lalakina 3. Henteu beunang dijawab. Dupi pameget teh sabaraha? Lala apa megetna aya. Iya tuh sopan-sopan teh ka anak. Ieu mah bahasa bapak ka anak. Ulah make putra tuh. Itu mah dupi putra pamegetna sabaraha? Oh, anak lalaki aya 3. Anak lalaki cek. Tah hese geus kitu dah. Tah nanya, pun Rama nuju naon? Pun Rama. Oh, emang bapak saha? Kuduna tos bae Rama nuju naon? Kakarak itu nu ngajawab mun anak dah. Pun Rama nuju kulem tuh dupi mangaji pendi anuju aya nuju ngajedog aya tah babandinganna jadi lamun kanyana cicing sopan teuing ngajedog siapa tak beda-beda bahasa teh. Nah ka bapak pun biang, ka indung pun biang, nah pun Rama dan lain-lain sebagainya. Nerapkeun sare
kulem leloson beda. Mun ka kiai leloson. Dupi kiai nuju leloson tah eta sopan biasa. Ajengan nuju leloson, dupi mah Haji Pendi. Wow. Nya mah keur ngagantung maneh. Beda bahasa lah. Tuh, gua sopan teuing kulem ka nyana mah tuh. Dupi mah Haji Pendi molor. Tuh gitu. Pun ramah kulem Haji Pendi molor. Eta. Ngan kuari mah mendek bisa bahasa Sunda kumaha budak di ST nu magahan ge urang Jawa. Magahan Sunda urang Jawa aing mah teu percaya nya. Bade kemana? Teu beres. Ye, kepala sekolah teh bisa nerop-neropkeun. Heran ieu kepala sekolahna. Padu asal guru bae. Atuh kudu bahasa Sunda mah lemas. Itu naon muning. Urang makan munding. Eta gara-gara guruna orang Jogja. Loh, itu munding. Wah. Teu beres ini. Iya, teu beres. Nah, iya bahasa. Urang ge dialek teh lamun maca kitab karangan Syekh Nawawi Banten karak dibuka doang ge aju ka harti bae. Beuneuneun dibacana. Deuk kitab naon bae karangan Syekh Nawawi Tanara nina termasuk tafsir Munir. Dibaca breh sebab nyanana urang-urang. Tapi lamun urang maca karangan Imam Ghazali kudu ngahulang heula urang. Atuh sia mah karangan sage ngahulang bae. Barang sana akur atuh henteu. Beda dialek bahasa beda lamun urang timur pas kitu lamun urang pas kieu. Jadi urang teh lamun maca kitab endek maca karangan sata, karangan tengetkeun karangan sa. Oh karangan hese dibacana sebab gaya bahasana beda. Kos di urang mana? Urang Jawa. Jawa apa Jawa mana? Jawa Solo, Pekalongan hese berarti. Jogja hese, sebab keraton deh itu. Ya, bahasa Jawa mana? Jawa Rajeg. Aing tandingna. Wis lah. Wow, ajar remeng-remeng. Ya dek aja, dek ojo, dek ora, geus kitu bae, laka-laku sarua bae. Eta di bangsa ti Rajeg ka ditu terus ka mau ka Kronjo, pada bae. Laku, laka, ya mengkonon-mengkonon lah. Tapi pan lamun ieu mah urang Jogja urang ngadegeun di Jogja bege ngeunahe. Nanya bege ngeunahe, masyaallah eta asa di kerajaan we. Asa di kerajaan. Teu bisa urang Jawa itu bagus teu bisa bae pokona.